Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yahdihillahu lin-nasi bi rahmati fala mumsika laha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man alima anzi an hamdi. As'aluka bi anwari hamidika allati kasyafta lahu an haqqi asma'ika wa sifatika. Wadaqo ikita jaliyata dhatika fa'alfaka ma'rifatan tariku bika malatika walhamduhu idadaka min mahamidika malam turhamhu wairu kama satuhimhu dalika mudo'afan biyawmi tuhuri pardaniyatihi allati yakmur biha tuhuru mutohiriyatihi antusoli wa tusalim alaihi salata wa salaman la iqaini bika malika aqdas ala wujudil anfas wa antabuma bima turiduhu min syara'ibi salawatika wa salamika dawa ila wujudil jisiyyi wa wujudil ma'nawi wa ma yata'alluqa bihima man a'ana minal khalq wal amri hatta la nada'a ya rabbana ahdan ya rabbana akhada min anbiya'ika wa rusulika wa malaikatika wa salihi ibadika ila waqal samalahu tamimu bidalika faj'alim ilahi anta maksudi wa ridhoka matubi atini muhammadaka wa ma'rifataka wa atini ma'akabaka amamaka urang nyambungkeun raskeun hajat dina badis kagenep nya ayeuna dina bagian anu katilu urang maknaan ieu teh anta mutu qabla mutu maot sancan maot nyata teh seni ngalepaskeun dunia dina genggaman batin. Bismillahirrahmanirrahim. Atomiu ari zaman toma bi akhdi dunia dina nyokot dunia min aidil khalqi dina leungeun-leungeun makhluk ya biku eta ngajual manehna adina kana agama bitibni kuhut ya bihu ngajual maranehna makana perkara ya kok anu langgeng eta mah bima ku perkara yakna anu rusak pala jaroma maka geus pasti layaqom eta moal meunang biadihi kana leungeun manehna la hada ieu dunya wala hada jeung itu agama oge lain madunta salila bukti anjeun naqisol imani eta anu kurang imanna padungaka maka kudu tetep anjeun wa islaha maisatika jeung kana ngomeang kahirupan hatta la tahtaja sangkan teu butuh anjeun ila nasi ka manusia patabadzula maka ngorbankeun anjeun lahum pikeun maranehna dinakakan agama anjeun watakulu jeung ngadahar anjeun amwalahum kana harta-harta manehna bihi ku sabab eta agama fa iza qawiya maka di mana-mana geus kuat imanuka naon iman anjeun wa kamala jeung geus sampurna iman anjeun padunaka maka kudu tetep anjeun wa tawakkula jeung kana tawakal Allahi azza wa jalla ka Gusti Allah anu maha gagah tur maha agung wa khuruja jeung kaluar jeung kana kaluar minal asbabi tina asbab wa qatil arbabi jeung menggatkeun hubungan selain Allah
wal musafaratin jeung nyanyambaan an jamil asyai tina sakabeh perkara bi qalbika ku hati anjeun tuhriju ngaluarkeun anjeun qalbaka kana hati anjeun an baladika tina nagara anjeun wa ahlika jeung keluarga anjeun wa dukanika jeung toko anjeun gitu. Wa ma'arifika jeung kenalan anjeun wa tusallima jeung masrahkeun anjeun makana perkara piadika anu tetap dina leungeun anjeun ila ahlika ka keluarga anjeun wa ikhwanika jeung dulur-dulur anjeun wa aqranika jeung babaturan anjeun patasiru maka jadi anjeun karena malakal maut seolah-olah malakal maut qad akhada bukti geus nyandak manehna ruhaka kana nyawa anjeun kana khotopal mauti seolah-olah sambaran maut ihtatopaka eta geus nyamber ka anjeun kana ardo seolah-olah bumi insakot eta geus kabeh eta geus beulah wabtala attaka jeung geus ngeureun eta bumi ka anjeun kana amwajil qadri seolah-olah ombak-ombak katangtuan wa qudrati sabiqati jeung kakuatan nu ti heula ada duka eta geus nyandak ka anjeun fil bahril ilmi dina lautan ilmu wa arad qotaka jeung geus ngalalepkeun eta amwaj ka anjeun man sahajama wasola anu geus nepi eta siman ala hadal makomi kana makom ieu la taduruhu maka moal ngabahayakeun ka maneh al asbabu naon sabab-sabab dunia li annaha karna saestuna eta asbab takunu eta bukti naon eta asbab ala dohirihi dina lahiriah manehanana la ala batinihi lain dina batin manehanana takunu bukti naon eta asbab al asbabu naon sabab-sabab dihwarihi eta pikeun salian manehna la lahu lain pikeun manehanana ya qaumi he kaum kami ilang takdiru lamun teu kawasa aranjeun alama zakartu kana perkara anu geus nuturkeun kuring min ikhrajil asbabi nyatana tina ngaluarkeun sabab-sabab dunia wa ta'alluqi biha jeung ngaluarkeun hubungan kana eta asbab min haitsu qulubukum dina sasaruan hati anjeun min kulli wajhin tina sakabeh rupa payakunu maka kudu bukti naon ikhraj teh min wajhi tina sisi duna wajhi salian sisi anu sejenna idza lam takdiru di mana teu kawasa anjeun ala kuli kana sakabehna pala aqalla maka ulah kurang minal ba'di tina sawarehna
Kaan nabian bukti nabi urang sadaya sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu nyarios eta Rasul taparragu sing jon-jon mersihan hati anjeun min umumi dunia tina kabingung-kabingung dunia mastatotum dina sakira-kira kawasa anjeun ieu sakitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu sarahna kita kalam Tuhan saya ngabagi kayaan jama dina yang hadapan dunia jeung ujian ti Allah kana dua tingkatan makom nya kahiji makom kasab mah makom usaha makom gawe nya tapi pikeun zaman rumah iman zaman iman masih kena ipis masih bisa kaganggu masih bisa ieu maka diwajibkeun ikhtiar atau kasab. Nyata kasab anu bener itu istilahna teh islahu masyiatika. Lamun manehna nambung usaha bari imana ipis, maka manehna boga sifat toma, hawak kana dunia. Aya hawak teh kumaha sih sok hayang sagala rupa, bahkan anu dileungeun batu ge sok hayang gitu. Jadi tungtungna manehna naon bakal ngajual agama misalna kawan miduma nanti midama rupa-rupa cara ngabohong nipu atau ngajual harga diri ge wani anu tong itu mah sifat pambahaya-bahayana lamun aya dina diri urang segala hayang ieu sifat mah urang teh ai batur ai dina kamna barang batur hayang ari urang mun ngaluarkeun leuwih bahil eta tong mah beuti urang teh hayang nu batur teh hawak lah bahasa urang nya tong teh hawak gitu. Akhirnya makom tajrid ima pikeun jalma anu geus sampurna imanna maka nanti henteu waya diluan kus rada konstan imanna teh sabar selawe dina bimbingan guru mursyid zaman imanna geus kuat tur geus makrifat ka Allah tugasna nyaeta tawakal sagemlengna seperti Imam Hanafi nya Imam Hanafi jeung Imam Syafi'i. Imam Hanafi cek nanti ieu duanana berargumen cek Imam Syafi'i bahwa lamun urang hayang kudu aya usaha. Cek Imam Hanafi teu kudu cenah. Namun Allah geus mereka urang mah anu ngahalangan ka urang. Duanana bu ngabuktikeun. Maka cek Imam Syafi'i teh ditinggalikeun urang. Ajeuna Imam Syafi'i berangkat ke pelabuhan ngakutan tina kapal barang-barang terus geus meunang eta boga kuliah. Nah, sia tuh cek urang ge lamun habit kudu gawe. Ketika geus kitu manehna ningali kue roti. Maka dipesetkeun ingat kami jadi guru ka Imam Hanafi gitu. Ya buka kadaharan teh ingat ka guru. Meja si Adit buka kadaharan teh doa si bapak diselebokeun kabeh gitu kan. Ingat ka guru. Wah, jadi cek Imam Syafi'i di urang duit jangan teh arek dipake jang meuli kadaharan jang guru. Akhirnya kudu dibeulikeun. Dongkap Assalamualaikum. Wah arek lagi tadi mah ka guruna. Tingalikeun we guru yeuh. Bahwa urang teh bakal naon bakal urang ngabuktikeun omongan urang bener yen sagala naon anu dipikah yang kurang kudu diusahakeun. Nah terus saya geus beres eta datang ka Imam Hanafi Assalamualaikum Syekh. Nah yo kumaha cenah tuh urang mah akibat urang geus gawe urang meunang duit lamun geus meunang duit urang bakal bisa ngalaksanakeun kahayang urang naon kahayang maneh teh nyata urang hayang ngabagjakeun hati nu jadi guru kalawan meuli kadaharan nu dipegaresep ku guru naon eta teh ta'iroti cenah pukis cenah urang maka naon cek Imam Hanafi tah urang ge bener cenah urang tadi isuk subuh ngadoa ka Allah ya Allah mugi-mugi Gusti masihan ka maman anu dipegaresep ku abdi cenah berarti duana lagi bener cek anu tadi teh ari Imam Syafi'i makom kasab anu Imam Hanafi mah makom tajrid itu duana ge bener ari Imam Hanafi mah hayang ngadoa ka Allah hayang roti dibere ku Allah melalui wasilahna Imam Syafi'i Imam Syafi'i mah boga kahayang pameulikeun kadaharan kana jadi guruna kudu diusahakeun ya tapi catatan ulah sampaikan urang imana anu masih kena ngaco geus hayang tajrid anu apa kudu diukur heula ku urang. Lamun urang teu bisa kitu, lamun kasab dipasakeun tajrid bakal jadi tomah kitu ge naon? Nu tajrid ya. Jadi zaman iman geus kuat geus tur marifat kalau tugasna eta tawakal sagembrengna, megatkeun harapan ti makhluk atau qatul arbab ya.
jeung ngalepaskeun hatena tina gubantung kana asbab-asbab dunia leungitkeun al-khuruju minal asbab sadaya dunia geus dipasrahkeun ka keluargana sedengkeun hatena geus maot tina urusan dunia sameme maot anu sabenerna datang. Itu tidur aja sepower kacamata kana meja atau kana itu mejana awasin. Nah, iya. Jadi manusia teh ukuranna aya makom asbab aya makom tajrid. Nah itu makom kasab pikeun nu iman geus anu iman lemah nu masih kene wajidwan geus anu mineng gitu kan. Suara adan masih kena hari-hari, giro karena iya karena siapa geus bedaik. Ai di makom tajrid pikeun geus sampurna imanna. Nah jadi ngeunaan toma jeung ngajual agama, maka Gusti Allah tos gaduh dina Al-Qur'an dina Al-Baqarah 86 lamun terepatnya. Bahwa hatos sakieu lah Bapak ya tetapa maranehna nyaeta jama-jama anu meuli kahirupan dunia ku ngorbankeun akhirat. Mangka moal diringankeun siksaana jeung manehna moal diturungan ku Allah zaman kitu. Ari agama teh mutiara, ngajual mutiara jang meuli huut gitu tadi teh. Nya huut teh kadaharan hayam. Gitu kadaharan sucuk. Susu kadaharan huut kan. Iya, ngajual perkara anu mahal jang meuli anu murah. Gitu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nya dina hadisna bakal datang hiji mangsa ka manusia di mana jama anu nyepeng agamana ibarat nyepeng ruhak arang teh nu ieu ruhak arang nu geus panas satadina hadis yang ngeunaan fitnah dunia anu ngajadikeun jama ngajual agamana demi panyesaan dunia itu loba bisa demi hayang nanti demi hayang popularitas demi hayang urang misakeun loba ieu sehingga urang ngajual ayat-ayat Allah nu zuhimin dalik. Maka dina surat At-Tolaq ayat 3 Gusti Allah sahajaman tawakal ka kami cek Allah janjina nya maka Allah bakal nyukupan segala pangabutuh manehanana tadi seperti Imam Hanafi dicukupan ku Allah apapun saya ketika dina paturoban itu jelasnya lamun Allah geus mikarep arep mere rezeki ka hiji jama maka moal anu bisa nolak moal anu ngajurung laku kana kakuatan jeung kakawasan Allah jeung lamun Allah geus teu mikarep kana teh kana rek mere ka hiji jama sana jamaena getoh gawena lamun teu meunang teu meunang gitu dinandakeun bahwa Allah nu berkuasa dangukeun surat At-Tolaq ayat 3 sahajaman nu tawakal ka Allah anu takwa ka Allah anu daek ngaji ya nu daek salat gitu ukuranana maka Allah bakal nyukupan sagala pangabutuh manehanana Quran surat At-Tolaq ieu pikeun mepeling ka urang jadi urang di makomana urang mah arek tajrid heula pertanyakeun iman urang heula kumaha masih kena ngangkeng kana salat masih kena hese kana sedekah masih kena urang misalkeun ngalanjut amarah berarti urang bukan lain dina makom tajrid bahkan dina makom asbab dina usaha gitu jadi urang ku Allah nu makom tajrid mah dijadikeun dalil surat At-Tolaq ayat 3 kana makom tajrid mah saja nu tawakal ka Allah teh naon ibadahnya ibadah teh lain manehna ngapoe di masjid lain ya gitu ya salah Imam Hanafi nya gawe waktuna urang marablauk waktuna urang mangit kitu gawe tapi naon hatena teu leupas dina zikir ka Allah semakin waktu teh semakin puncak teh semakin naik keimanan lain cara urang kitu urang mah lobana turun drastis sakudana urang naikna waya jadi bagus naik turun grafikna gitu. Ieu maksud tujuanna supaya urang sadar kana tingkatan makom urang ayeuna lamun urang can sanggup pasrah total secara batin ka Allah masih kena urang loba bergantung ka makhluk can nepi kana makom wali gitulah ulah sok lelegegan ulah sok panyasaran hayang teu usaha atau tajrid tapi non ongkoh hayang tajrid tapi tomak kana harta batur urang kudu usaha halal sangkan agama urang ngajaga tina sifat anu menta-menta tujuan naon ngabersihkeun hate tazkiyatun nufus tina panyakit cinta dunia wahan sifat toma ieu sifat toma nanti ka manusia luar biasa batak kajadikeun tadi teh hate jadi kotor terus urang bakal cinta dunia berlebihan sehingga urang bisa nempatkeun dunia ukur dina leungeun lahiriah lain dina jero batin teh jama anu bisa tazkiyatun nufus nya urang kudu kitu batak urang bisa dina makom tajrid
manehna mah ustad tara dibayar kitu nanon, tapi pangabutuh sehari-hari sok aya we pitulungna, bisa nyieun imah nya, bisa nyakolahkeun anakna, bisa nguliahkeun anakna. Itu loba-lobanya ti para ajengan kararit. Bukan dia gelar profesor, lain gelar sarjana, yang beresan jebolan pesantren ngurus santri-santrina, tapi dia luar biasa teh. Kalau geus dimuliakeun dina geus asup kana hukum surat atol, tapi ulah setengah-tengah tawak imanna gitu. Maka tadi teh aya konsep dina ieu antamutu qabla maut. Antamutu qabla mutu, maut samemeh maut atau motak atau mutu qabla antamut. Hakikat jama anu geus nepi kana makom nu sampurna imanna nyata jama secara batiniah jeung nanti geus tumpur, geus pana tina makhluk ya. Geus pana bukan hanya tina makhluk jeung dina sorangan geus pana. Anu aya tayalian angin Allah baqabillah tadi dina hikam diterangkeun. Nalika hatena geus tilalap dina samudra ilmu jeung takdir Allah, dunia anu dicekel ku manehna moal bisa ngabahayakeun imanna moal. Urang mah lobana harta ngabayakeun urang. Contoh kalian punya handphone, wani da ngorbankeun salat. Wani ngorbankeun salat, ya ieu keur main handphone resep, engke salat duhur teh, engke salat asar teh. Berarti urang masih kene katungkul ku dunia gitu. Duh aing mah ngaji teh engke itu mun kene main PS ulah baca hadis masih kene katungkul ku dunia. Komo alus kana PS mah, ieu kana sare. Rezeki mah gawe nyusul dina sareh heula berarti eta mah katunggu ku bantal teh hargaan. Gitu. Bukan PS mah ramayan kitunya aya TV aya namanya bantal hargaan. Jadi jamaah nalika hatena geus dileuleut dina samudra Allah, dina samudra takdir Allah, maka dunia anu dicekel maneh moal bisa ngabakeun, moal bisa ngabahayakeun, bahkan dunia terus mengundang ka eta jama. Hayang naon atuh maneh teh cek dunia teh. Sok atuh pika cinta ka urang-urang dipikeun kami maneh hayang supaya teh semakin maneh deukeut ka kami ai semakin izin ka maneh. Maneh teh cenah janda, maneh teh seorang janda, maneh teh hiji awewe anu loba salakina disebutna kitu kan Sayyidina Ali dunia teh. Sia teh hiji awewe anu loba salakina. Wah kabeh dinikahan ku maneh, dipikaresep ku nanti dipikaresep ka maneh ai mah teu hayang. Cinta urang hanya ngan sangkur ka Allah. Eta dunia nyuguh ka Sayyidina Ali kudu kumaha urang ngagodana tuluy we. Tapi semakin banyak urang semakin dipikeun bahkan Sayyidina Ali makan kudu kuli heula. Eta teh putrina kaum teh jeung Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah teh putrina hiji raja, hiji nabi, hiji rasul. Bahkan sering datang ka bumina Rasulullah, minta ka mama, minta naon. Dicarekan ku Rasulullah. Sayyidina Ali mah tetep we kuli nanggung di pasar terus naon deui. Bahkan ketika Mesya Dalima teh kalah dijual deui, bahkan eta teh keur ngandung Sayyidina Husain, Siti Fatimah teh nyiram hayang delima. Gitu. Usaha heula manggulan pada eta teh geus jadi khalifah eta teh. Makana lihat ka hatena geus terjadi ya. Iman sabab manehna ningali dunia teh titipan Allah pikeun maslahat batur, lain keur kasenangan nafsuna sorangan. Maka hikmana kahayang atau kahawok atau toma nyata kahinaan, hina panghinaan. Jalma anu toma ku papada makhluk sabenerna manehna geus ngahina dirina jeung agamana sorangan, bahkan naon ngahina ka Gusti Allah. Oge hikmana naon kasaimbangan dunia jeung agama. Dunia teh tempatna pana anu rusak, akhirat teh bako, maka ieu dunia dijadikeun sarana urang pikir-pikirkeun kahirupan anu langgeng. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bukan berarti saimah teh eta dunia teh pajieun bekal jeung kahirupan akhirat. Sawai anu mudah nupana ku cara micin anu bako saperti manehna meuli nanti ngajual mutiara meuli huun. Itu tadi dia. Zaman geus pasrah total ka Allah bakal boga katenangan mutlak sabab hatena teu oya ku ombak dunia, teu oya ku usaha, teu oya ku keluarga. Tetep we. Jadi kan godaan kan keluarganya. Anak minta itu, pemajikan minta hayang ganti tas, hayang ganti sepatu, hayang ganti baju, hayang ai urang teh teu boga
Jadi ingat, semakin kita banyak ketakutan maka akan semakin terjadi. Bakal orang bakal lupa, aduh ribu. Jadi sebab orang banyak ketakutan karena kasihan kehilangan gitu. Kudu geus ngarasakeun urang teh geus lain urang gitu. Dunia mah geus lekasan geus deen gitu lah. Teu boga rarasaan, geus hilang rasa. Hilang rasa teh naon Allah. Lain hatina urang hilang rasa tidak peduli lain. Bahwa itu ngajadikeun kita lain barang urang. Mudah misalkan bara, ieu bapak nitip duit 500.000 kade jagaan. Mata si bara teh biasa ngajaga amanah. Teu make teh naon selalu amanah, selalu naon. Terus edidin tadi situasi ibarat dicelupkeun ka ombak takdir. Ka'anna an wajah qadar. Diibaratkeun seperti jam anu paling jeung tilelep di tengah laut. Manehna geus teu walakaya, teu bisa oga, teu bisa inggah atau ngan ukur nuturkeun ka mana wae ombak kakawasaan jeung takdir Allah ka mana wae nuturkeun atau ngaguluyur we nuturkeun takdir Allah geunah hidup kitu mah. Aya urang mah lain kos laut ngelawan arus gitu kan sehingga naon capek ya. Jangan selalu mengurusi yang bukan urusan kita. Urusan Allah cenah dulu mau tuturkan ya. Jodoh gitu kan tapi biakan orang kan yang kana jodoh itu pernah nanti jadi lain urang. Tadi kita akan capek ketika kita akan merasa lelah ketika kita mengejar yang bukan takdir kita. Ya kaum kami lam yaqdiru lamun teu kawasaan jeung alam dikir tu kana perkara anu nutukeun kami min irul asbabi nyata tina asbab dunia wa taraku biha jeung ngaluarkeun hubungan atau gantungan kana eta asbab man haitsu qulubukum dina sasawana hati anjeun min kulli wajhi tina sakabeh rupa payakunu maka kudu bukti naon ikhraj kaluar teh min wajhi tina sisina. Jadi ieu mah tadi tos logatan ieu mah dawuhan Tuhan saya ngarupakeun silaturahmi sareng kanyaah hiji guru ka muridna atawa ka umatna. Satos dina sawana teh sebagai sataja martarakeun pait peureuh-peurna dina kahirupan jeung luhur makom tajid jeung asbab maka dina bagian ieu Tuhan saya sadar yen unggal jelema boga kakuatan batin anu teu sarua. Ku kituna Tuhan saya masihan kaedah kieu lamun teu bisa migawe sakabehna ulah ditinggalkeun sakabehna gitu. Ini Bapak sering bilang gitu kan. Lamun hati urang can bisa bersih total 100% tina mikiran dunia, minimal usahakeun saware saeutik dina sawaktu sisikeun urang jam mikirkeun perkara akhirat gitu. Urang pan 24 jam badak we gitu ledeg mikiran dunia. Ci urang minta samenit teh, isukan tambahan samenit secara bertahap. Nalika urang keur ibadah salat ataupun ngaji, pek atuh waktu eta teh keur pake eling ka Allah, da urang keur di luar ngaji masuk poho ka Allah. Pake waktu keur meresihan hate tina urusan dunia bebaskeun. Keur ngaji teh pikeun sakabeh surah aqwan. Jadi katarima nulunguh teh, ilmu makrifat teh ka urang. Salat dibabawa, ngaji dibabawa, sare dibabawa, aduh eta maribu. Sigana teh. Ma layat guruka kulluhu layat yuku kulluhu. Perkara anu teu bisa kahontal kabehanna ulah ditinggalkeun kabehan eta kaidah usul fikih sabenerna eta teh. Ya. Maka di ketua saya kitu lamun urang teu bisa menggawe sakabehna, maka ulah suruh ditinggalkeun sakabehna. Malai yadrika kulluhu la yadrika kulluhu. Perkara anu teu bisa kahontal kabehanna ulah ditinggalkeun kabehanna. Maka surat At-Taghabun ayat ke-12 nyarios mangka kudu takwa anjeun ka Allah sakumaha kamampuan anjeun ulah dipaksakeun teuing gitu. Teu konya teu penting Allah teu perlu loba. Wah abdi bae mikir 10.000. Kuat paksakeun sapotingan hukum isukan teh henteu. Tambahannya saeutik isukan urang nambahan isukan mah 2 putaran tasbih isukan mah rek puasa teh mimiti contohna kieu urang nyoba ngalatih puasa Senin urang moal dahar ti isuk sampekeun latihlah sahur terus ke urang rek puasa ti beres salat subuh ti sahur sampai jam 12 teu naon da urang nyata ngalatih bisa da ieu tapi urang kontinu nu Allah miharep teh nyaeta mudawamah istiqomah eta hungkul nya pangarsa abadi hayang istiqomah gitu anak-anak lain ku nafsu ibadah maka cuma Rasulullah
tafarrigu min humumid dunya mastatotum pek jongjongkeun bersihan teh anjeun tina kabingung dunia sakumaha kamampuan anjeun gitu. Jangan memaksakan deui nya. Maksudna ieu ngajarkeun metode tajrid tahapan atau proses dina suluk. Jalma mukmin ulah ngarasa frustasi atau putus asa nalika ningali makom para wali anu kacidor luhurna. Tuluy kalakah milih umum ibadah gitu. Aing mah batur rek arurin aing turun akadeun moal ngaji lah. Itu berarti dia. Supaya orang tetap boga porsi atau nanti saham kehadiran di nomor nanti sanajan saeutik eta proses latihan atau riado bakal terus mekar lamun dipigawe kalayan istiqomah itu sing istiqomah we. Nah jadi hikmahna lain hikmahnya hakikatina eta ayat ikhlas secara bertahap. Dina pandangan ilmu hakikat hati manusia teh bolak-balik boten nakis hakikatna urang diajar pikeun ngasingkeun hate khawat di tengah ramena dunia sanajan raga urang aya di pasar di toko atau di sawah atau di kebon tapi kudu aya hiji sisi dina hate urang anu tetep zikir ka Allah teu kaganggu ku kabingung dunia. Hikmahna lamun urang geus bisa kitu maka agama bakal gampang. Islam teh merhatikeun pisan kana kadar kemampuan hambana daya paksaan kudu langsung jadi wali sakolepan teu aya. Oge hikmahna naon bahaya humudud dunia atau katungkul ku dunia. Rasulullah ngawanti-wanti sakat urang-urangan kabingung urusan dunia sabab kabingung kasieun ku dunia teh bisa jadi poet na hati atau zulmatun fi qalbi sedangkan bingung urusan akhirat bakal jadi nurun fi qalbi bakal jadi cahaya sieun kana neraka sieun teu dihampura sieun note sieun ditalapung ku malaikat jabaniyah. Oge hikmahna nalika saware leuwih alus tibatan eueuh nya sanajan urang bisa khusus saeutik eta leuwih mulia tibatan hate nu pinuh ku dunia salilana tanpa aya zikir saeutik kaca. Nah itu ya. Jadi mersihan hati tina dunia diibaratkeun seperti beberes imah anu kacida kotorna. Lamun urang can sakup mersihan sakabeh ruangan nya kusabab capek maka bersihan we kamar heula. Ya. Terus isukanana kamar mandi, isukanana ruang tamu, isukanana dapur kitu. Lamun urang teu kuat sakabehna. Nu penting aya bagian imah nu geus bersih, nu urang geus tapak gawe urang, tur meunah dipake jag ibadah. Oke orang kabingung dunia teh ibarat hutang anu numpuk. Lamun can sanggup ngalonggesan sakaligus cik atuh cicil saeutik-eutik sakumaha sakamampuan urang aya. Tah itu bisa disampaikan mudah-mudahan maqatawa bisawab sadaqallahu nadim. Allahumma sholli ala nabiyil asmi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.